Lamun ku batur diamanahan dipercayai sareng diamanati kitu maka panangan ulah dianggap mengkhianati gitu karena eta barang titipan sareng amanah teh gitu. Naon bentena amanah sareng wadiah tadi di kan bahasana dua amanah sareng wadiah. Ari amanah mah urang dijadi dipercaya gitu. Dipercaya karena hiji urusan. Ari wadiah mah urang dipasihan nyepeng titipan teh ya, titipan wadiah. Ari wadiah mah bahasa ieu bahasa muamalah. Akad dina muamalah wadiah teh hartosna teh titipan. Tah dina titipan hukum dasarna teu aya bisnis lu dina titipan teh. Sehingga upami urang nitipkeun hiji perkara ka batur ieu teh akad kebaikan. Lantaran akad kebaikan maka tidak ada ketentuan kudu membayar. Anu dititipan teu aya ketentuan kedah nagih jeung anu nitipkeun teu aya katangtosan kudu mayar. Dasarna kitu. Wadiah. Misalkeunana ece ya abdi nitip HP nya, nitip HP abdi bade ka ditu. Bade ka zaman lah gitu, teu ka jauh-jauh gitu. Abdi nitip HP nya abdi bade ka zaman. Oh muhun mangga ku abdi ditampi titipanana. Tah beres weh ti jambanan teh nyandak HP candak teu aya katangtosan kedah muruhan jasa. Naon deui titipan naon? Bumi. Abdi ya tatangga abdi rek mudik. Bade mudik ka kampung ka Rancakalong gitu. Ieu nitip ieu nya nitip bumi abili aya peryogian naon tah ieu titip pancina. Kepangan pancina. Akad wadiah pada dasarnya akad sosial. Tah, ketika terjadi akad kitu teu aya katangtosan mayar tina titipanana. Jadi teu aya katangtosan pada dasarna jalmi anu nitipkeun nu bade pulang kampung teh teu mayar, oge anu nampi titipanana teu hak nagih, teu berhak nagih. Gitu. Dasarna kitu. Atuh kitu mah ngarugelkeun. Makanya ngarugelkeun kurang lamun hoyong aya naon namina teh sifatna tanda terima kasih gitu. Maka eta mah aya akad nu lain. Naon hanya masihan we gitu. Muhun gitu keur masak. Muhun tah. Muhun. Tah saena mah saena nya teu aya bahasa kitu. Jadi engke weh tiba-tiba masihan itu. Tiba-tiba masihan gitu. Kada tapi eta teh ulah dikaitkeun kana akad etana, kana masihanana. Gitu. Ieu mah nyarioskeun bahwa nu namina wadiah pada dasarna akad eta teh akad silih bantos gitu. Sanes akad. Jadi kieu kenna teh si jalmi anu katitipan teh teu berhak kieu 20 ribuan misalkan gitu. 100 ribuan tah teu tiasa kitu. Mungkin teh si jalma anu nitipkeun teu kudu mayar. Lamun nagih gitu teh. Kajaba upami bade diakadkeun kieu. Naon akadna teh? Akadna teh akad buburuh. Kumaha akad buburuh? Jadi kieu akadna teh tatangga kami rek pulang kampung ya rek mudik. Nah, ayeuna kami naon abdi rek naon ngagawekeun anjeun gitu. Ngagawekeun anjeun pangajagaankeun ieu panguruskeun ieu. Lamun ngajagaan berarti urang teh mempekerjakan tatangga urang cenah ngurus bumi urang. Gitu. Upami kitu mah maka berhak si jalmi nu ieu teh anu nampi ieu teh berhak ieu tah. 200 ribuan lah gitu dah. Hak itu. Hak itu. Saya nama henteu. Sabab supados murni eta kan tambihan tinu akadnya. Saleh nama kedah. Gitu lah. Intina mah ta urang supaya naonnya pas nya urang akadna gentos tong akad titipan. Itu akadna teh akad ieu we lah nya mempekerjakan buburuh. Ti batur teh buburuh ka urang mang sasapukeun bumi urang mang nguruskeun
bumi urang, maka kitu mah sanes titipan deui ta urang gaduh kewajiban kina teh keur mayar itu gitu. Atuh cenah kumaha da geus jadi kebiasaan cenah nitip bumi, lamun tos terjadi kebiasaan secara lisan tapi tetep anu naon itu dikasih pemahaman. Salian ti kieu teh, "Mang, abdi bade nitip bumi," gitu. Tapi kieu we nya duh supaya pas gitu kana ieuna naonnya, kana naon, pikihna lamun pikih teh mah gitu. Jadi mang teh ku abdi direkan buburuh gitu ka abdinya gitu. Jadi sok ieu urus, ieu mareumankeun lampu, nutupankeun, nyaankeun, pokona panguruskeun ieu bumi salami 2 minggu abdi di lembur. Ku abdi bade dibayar sakeunana 200.000 mangga tah nyangakeun bade dipayun eta mangga bade engke terakhir mangga engke. Tawadiah. Ta eta wadiah teh adab kaitanna sareng adab-adaban ieu teh ulah ku urang dipake nyedrai ieu panangan. Kumaha keneh-keneh manehna harita anu keur boga kawasa di eta bumi sagala aya dina lomari teh di Sokota. Kawasa. Terus aya naon tatangkalan di buruan, aya cengek di alaan. Aya gedang di ala. Tah ieu leungeun teh tos teu amanah. Hianat ieu panangan teh. Gitu. Lamun bade kumaha lamun hoyong-hoyong teuing wayahna nyarios heula. Zaman ayeuna mah gampil, tinggal nga-WA gitu. Ece, ieu aya gedang yeuh di buruan teh, lamun diantep bisi buruk manten urang ala nya. Da moal dikoretkeun atuh pira gedang.